lain aing mah saumur-umur hirup aing ieu mah ya. Terengekeun ya. Terus ngaropi acan. Ngopi heula samemeh ngarengikeun aing naon teh nya narabas. Ngomong ka mana wae gitu. Jadi lamun geus ngopi mah nonton aing teh serius gitu barudak. Jadi gitulah kira-kira. Jadi kieu. Jadi eta aing mah saumur hirup karek nyaho kapamimpin anu keur gering ge tetep jalan ngabelaan masyarakat leutik. Kakarek aing mah eta persisna teh Padedi Mulyadi gubernur eta ieu teh Padedi Gubernur Jawa Barat kitunya Padedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat maksud aing mah ngomong teh nya jadi manehna mah keur gering ge tambeureun maneh ningalina tina pitina kitu TV deh pitina Padedi geuning nya anu keur gering geuning nu make iteuk geuning nya nepikeun ka hayo we kaluar tina mobil eta teh ngabelaan rakyat Padedi mah persis eta teh kawas aing sainget aing sejarah kitu da aing ge sakola baheula teh goblok atuh henteu bodo-bodo teuing jadi inget ke sakola teh sejarah Pak Soekarno tah teu jauh ti Pak Soekarno Padedi Mulyadi mah gering ge ih jalan weh coba lamun sia gering humarurung sia mun gering teh anjing beda boro-boro mikirkeun batur mikirkeun awak sorangan ge sia mah ripuh tah kitu nu matak ge nya tah matak ieu pamimpin nu alus teh aduh heueuh kieu teu beda jeung Pak Karno tah eta almarhum Bapak Karno eta aduh aing mah meuni sarua pisan teh kulantaran Pak Karno ge baheula sok ngopi meureun tanyakeun ka Ibu Mega ka budakna anjir sok ngopi tara Pak Karno dalam ngopi teh heueuh persis kawas Padedi Mulyadi jeung Pak Karno kitu sifatna Padedi mah jadi hayang kumaha deui atuh dengan pamimpin eueuh anjir eueuh tah aing mah bener wani diadu aing mah tah